Nyironggeng loba nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur nata jadi sajarah sastra pitutur tapi singnya hiji basa nu geus lana ngantuk aya sasakalana saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara lodaya puragabaya gesan tandang sajabidang lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan puraja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawa. Geus paet kosok nandungkeun jiwa jeung raga nepi kemerdekaan negara. Tapi cing yang disebut pejuang pusaka itu rohkah di medan perang di Karawa. Nyironggeng hinggang najan marah jeung raga tanpa suku. Tapi inya berisi hati nggoning bebela kalma. Thank you.